bakal dibagiakeun bagia ulu jeung supi calon raja Dinten calon raja Dinten urang rajaan lagi Bismillah Allah nawaitu Dinten menawi kita wisyaha rumas wa lelega sakedakan kodanela wa mulut kaca Payung Agung Pajajaran melambangkeun keagungan Mata
Sarubuan. Alhamdulillah barawan gila dayana. Abaya para kanja dina ayeuna teh kapapancenan tugas ku pangarsana Kapadadan kali Ibu Dedi geus sediana dina radaga walina tulisan Cep Arif Jainal Asikin Muhammad Arif Jainal Asikin pemugi atuh anjeunna kinjatan murang kali anu soleh teu nya si biasa ngabakti ka Ibu Ramana nu sabangsa patut agamana sing titih teu dina balaina sing nyawer ka Abah amin 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 nami ngabah teh ka dieu teh teu menyendiri ajan pamajikan bertani eta engkol di kebun kina ge dibawa we heula we teh urang jerawan nya Cibalik suarana buktikeun kamu ieu mane teh boga pangabisa salam lagi itu di kepelan kamu cobek erakeun sok erakeun sok maneh jaipongan di bongan bang anu lagu nanti ginian rumahan jeung patangan lain itu sih teh kumaha rumah ini akan dijual siapa sok aku ngacak sini sih teh sok maneh jaipongan bu kurang gantung diri ilmuwan duit kurang aya nu gawerna acar kadang-kadang teh ini kudu dikodelan wae teh kudu dipancing gitu bu imas aya nu imas eueuh bola atuh kabancet sok mama nunung
yang dipangkawakeun dengan laguna teh anu rurumahan jeung tatangan pokona anu kali itu lah. Tapi satu acan itu hayang dipangatrokan kan aku. Oh, cik nyung kasurupan nyung kasurupan. Cik balikeun. Rumah tangga balik. Gitu. Iya teh salah sahiji kode nate lamun ngagoler kieu teh tanda-tanda nyata kapaehan kieu teh hayang disawer bapaknya ata aya nah ada orang yang telepon bapak aja tah aya nah teh ya hatur nuhun teteh 20 oge aja kita bakal sama hatur nuhun ini berubah ya sabarang saja aturan patepan Pak murah kalina ditunggakeun wae kanu sisingaan